Dokter R. Sia di mana? Nyilikan kayu yuk. Aing titah nyilikan kayu kumaha aing. Oh, oke. Kayak nyiapkan kolok kelanya. Mana sih ada? Kalau kayu, ngilu moal sia. Kayu. Kabeneran amat mah aing teu boga kayu hoge aing neuk milu. Atuh hayu geraan. Geura bawa golokna. Urang ngajak si Darling yuk. Hayu. Tapi makolotna sok memarahan bae. Geus hayu samper. Urang kan ngalah kayu. Ari ieu posa kasabaraha budak aing can THR ting cucu aing. Tahun kamari mah aing kabeuli 7 setel, ari tahun kuari mah aing can setel acan. Nya ayo teh naon? Ari kuari tanggal sabaraha? Tanggal 14 yot. Masih keberkeneh yot lebaran mah. Naon ji mikiran lebaran bae? Eta mah urusan anak muda. Atuh aing yang beli baju lah, yang OTW. Ulah anak muda bae. Hi, ini ki ganjen, hayang hotel segala. Naik motor geus pangin. Tuh aing yang ngadeet. Naon ngadeet? Ngedet yot i. Kieu ge sok ngedet. Loba nu ngabogohan. Geulis. Atuh geus di karya, kuari mah doang sabut peranti ngumbah. Sembarangan. Kieu ge aing mantan Miss Universe. Eleh KBG. Makana lebaran ieu aing hayang beli baju bagus. Dong sahari ini. Bagus yot, samping kebat be padahal mah. Sia mah aing hirup keneh, doang mayap be. Geus lah darin kue beres heula. Aya abu ganjeun. Ih heueuh, manehna menangeun to nya ngalah kayu ku makolotna. Hayang geura lebaran amat nya dak. Yot keur naon yot? Pugu aing keur nungguan lebaran. Lebaran ditungguan. Engke ge datang serangan. Pugu aing hayang geura lebaran, hayang make baju bagus. Geus meuli baju lebaran kitu yot. Encan si aing keur nungguan pamere ting cucu aing. Laju neuk meuli sabaraha. Loba-loba lah paling ge genep setel. Babeudak, atuh loba amat mah. Aja si Darling aya eueuh, neuk diajak ngalah kayu yo. Ayo tuh kebeberes, Darling. Ngalah kayu yuk, urang berpetualangan. Ajis. Boleh. Keur gabut ya aing. Tuh caluk tuh diburi lamun ngalah kayu. Nah, iya dak, tempat urang anu bagus. Her. Tapi cek ngepit, jadi mau tai. Lo berengit deh. Ih, ngaranna ge leuweung, hayang bagus mah ditu di Urang ngaranna ge budak petualang kopo, ulah sieun kanu ngaranna nyamuk, ulah sieun nu ngaranna ulat. Betul. Ngalah kayu doang, bisa kami ge ieu mah. Hidup di kopo mah, ada teu bisa ngalah kayu. Mending es nyolek kadut. Betul? Betul. ya budak desa ya, kembang desa ya bisa ngalah kayu mah. Ari urang di mananya? Ya cek aing ulah jero-jero. Mana lo bareungit? Aduh. Jam sekieu aing can balik. Nyaho bising kecantikan aing pudar doang. Doangna urang tersesat ke di hutan larangan. Udah. Aing ada suara-suara aneh ya. Sia ulah sok nyieung sieunan. Tapi bener loh. Aing merinding. Doang ketimu mantan. Mana lo bareungit? Aduh. Jam sekieu aing can balik. Atuh kumaha? Urang teu nyaho jalanna ge. Geus ayu. Aing ge nyaho jalanna. Obat duduk.
Udah garaga, makolo, tulungan. Capek aing, sampai-sampai nujal. Eta si Gana, orang siluman ge. Gana eta orang penunggu di dieu nya. Gede. Aing geura balik. Oh, aing geura balik, cepuan. Ayo orang balik hayu. Ayo, mancing heula. Halo Cin, tolongan aing geura. Aing di hutan terlarang ya sieun di udag-udag orai. Hendak. Garaga. Ya aing, mocin kunyang. Mocin. Kunaon si budak? Kasatap jurig. Jurig naon? Ayo orai garaga Cin. Mana orayna? Aing newak ge. Lah, si wani gitu. Karak segede oray, serahkeun ka aing ge. Tuh Cin, kedeng ge datang. Mana orayna mana? Tuh Cin tuh, orangnya tuh. Tuh Cin tuh. Geus mana geuna balik gitu. Biar si garaga aing nu newak. Oh iya, nu ngaranna garaga. Nang cetakun garaga. Mocin kunyang sang petualang. Garaga benang. Mocin kunyang sang petualang.
Action. Ya budak desa ya. Action. Hidup di kota mah tong bisa ngelatih. Sutradara kecapean guys. Capek mau melakukan. Action. Tuh calukna tuh lamun dek ngalah kayu. Itu calukna tuh di duri. Calukna Siap-siap rolling. Action. tuh calukna tuh diburi lamun dek ngalah kayu.